Di mana piring pakai trok jeung gelas ulah dibebetkeun jadi pejet, bahaya jadi pepes, bakal pabaya tak belingna, bahaya katincak ku budak, ku jelema anu ngaliwat, jeung hese disambung deuyna. Buburu entepkeun kana wadahna sina rapih deui. Ta diri urang ge pake trok teh tarajeng anu jauh, jeung dulur jeung tatangga, wajar eta teh da biasana jeung anu deukeut mah. Aya wae we picacapekeun teh pirungsingeun teh aya wae keun wae da hirupnya ngaranna oge. Ngan di mana bentrok omong pacoro pamadegan ulah silih bebeut da jadi pejet jadi hancur hese ngahiji deui. Buburu ente pan ku silih hampura sumanget ngahiji deui sumanget akur deui. Hade goreng jelema mah ku basa leuleuskeun hate masing-masing ngobrol anu hade silih hampura, insyaallah beres roes deui kahirupan teh.